Mudun. Ke mana Pak? Ada ke bumi Ustad Leutik. Cenah aya kitab nu teu pati paham. Jadi Haji Mayung enak dongkap ka dieu. Arek nyorog. Naon ngaranna teh nyorog. Dengek ya. Panari di kota mah anu ganeng teh suara pabrik suara mesin-mesin, suara musik, suara naon? Bayangkeun di dieu mah. Betapa nikmatna suara seniman tongeret. Jadi di dieu teh guys, di lemur ieu mah aya seniman ngaranna teh si tongeret. Nyanyi we ungap we kita. Dengekeun tah. Eta teh CS baca teh. CS. Ya ketuana pan. Ketuana teh kade ulah salah. Hei. Itu ngagupayain teh kuliah. Oh, menyambut. Ane, geus dia mah teu kudu boga tip, teu kudu boga PCD. Cukup ku kita mendengarkan suara merdunya tongeret. Ya. Oke. Ye. Ya teh kade susah detik teh anjir balas dendam ke. Pada bawa kaleuweung kieu ya teh. Padahal iman gue kelewat. Kebayang dikunclungkeun. Wah, dikunclungkeun. Pang meungpeung. Iya mah cek si Haji Mayung mah hotel binatang opat. Hotel binatang opat. Hotel binatang opat. Aing Setahun bajunya ada murah lima tuh. tahun kumaha cet itu teh. Tadi situ bisa aya direk dolim ka aing teh di bakaman ya aing sebenarnya. Temu ke murabi dilaneus keun ditu ya tukang go. Aing ningali. Aing mah sakareueung teh. Iya, sakedeung deui eta tah. Ini si legendanya ke ngagibrig tadi. Si legenda ngagibrig. Oh, eta balana aya di sana di dieu mah. Si legendanya, duh kumaha nya baik deui kan baik deui lah. Dia masih di kagok. Liwat asak itu. Tapi ini kan aduh sampai. Ya, kita jauh-jauh tuh. Anjir guys, pokoknya mah jauh perjalanan. Anak kayak masih orang teh si Ustad Leutik teh. Tuh di gunung deui tah. Ayeuna tuh tingali atuh ieu musik kene mudun geura tuh ka handapna teh. Tuh. Jauh kene. Jauh kene kieu. Kumaha teh? Lain sok sieun di doliman aing mah teh ku si Ustad Leutik teh. Kan bung. Dah nya. Apa teh lah mun aing ah. Nanti lah. Ya betul gancang lempang gerak. Ayo. Nah, aing poho deui. Oh guys. Nah, jadi ke pagi CT ya teh bakal di badan didamel jalan lagi teh. Insyaallah lah teh gajian mungkin insyaallah. Kan jalan kuya. Aji pengen joget aing. Hari di Samulat mah sejarah nake. Jadi di dia mah sembarangan bangsa musik-musik ulah di dia mah masih kene nanti kental lah. Ya, masih kene non istilahnya teh adat dan kebudayaan. Adat menurut eta Adatnya. Jadi lamun ayeuna teu main musik, teu bisa main hiburan atau eta teh lain hukum eta teh. Tapi eta teh adat. Nah, lamun geus aya adat sakitu, urang wajib menghargaina, wajib menghormatina gitu. Jadi usahakeun lamun saperkeun ayeuna di pamijahannya. Teu meunang ngarokok. Eta teh lain hukum. Eta teh kade lain hukum KUHP atau kitab jeung hadis lain. Eta teh adat. Terus di mah lamun aya musik-musiknya langsung kejadian di dia mah.
Kejadian ganeng. Kejadian kayak kejadian naon gitu kecelakaan. Kejadian joget. Atau Kan kejadian. efeknya gitu. Nah, pokoknya mah guys di wilayah hampir tapi ente di setiap wilayah suka ada adat-adat. Tuh. Hei. Kok roe eta? Singeling weh. Kunaon weh? Wah ngompol. Sok aya adat kebiasaan eta teh. Tapi kita menghargai, menghormati sebab mal mungkin aya adat seperti kan kitu lamun eueuh sejarah gitu. Karena Tapi ya itu- makam keramat gitu. Oh, makam keramat. Tah modelkeun makam keramat teh anu, hei manusia, Jeng 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 jeng. hormati ibumu yang menghormati. yang melahirkan. Oh, yang melahirkan ya pokok. Tarim. Aduh, Akbar. Tarim. Nung ya mah. Bahasa itu abek adinya teh. Kemana? Bahasa Walimatus Safar Pak Haji Ishak. Apakah dia? Nya ka bumi adinya. Kepungkur. Apungkurnya Walimatus. Kepungkur atau terus sebaratong. Ayeuna mah teh acan, Pak. Emang Pak. Saya genep 11 tahun apa nih karena ya nama? Oh tuh acan tuh. Pak Haji orang selpong heula jeung abi Pak Haji. Yang paling cenah ieu mah nupna Pak Abi sok-sok beureurah mah.